Ibu sok mumpung urang ayeuna keur ngad. Ibu angkat ibu mika dia ridho ikhlas dibere duit kudu hajat. Cuma nekat tarik itu juga nu hayang dibere. Ibu kadia punten ibu diburuhan ku pakuwu. Aya pakuwu. Aya. Mohon hampura ibu bisi ayeuna ibu kadia teu aya nu muruhan, ceuk kadia teu aya nu mere duit. Bapak hajat ayeuna teu masihan. Akang atos nu bisa mah cicing kunaon atuh nya teu da cicing pisan. Ek masihan cai mah di dieu ieu ka junior. Cicing abdi mah da moal ngaleut. Warang ningali aki-aki ge warang. Tos pun sok bisi kumaha bade dileut. Betul jadi we tamat-tamat. Ora gawe si Abah eta ngaliwat. Eta tadi si Abah eta mah um cicing. Urang doakeun mudah-mudahan si Abah sing ditampi iman Islamna. Kayak baheuna ya mempengurang keur ngaji, mempengurang keur tolabul il. Ulah karena hayang diburuhan ku nu hajat dan nu hajat mah moal muruhan keur ibu nu angkat ngaji lain jalmi anu muruhan tapi Allah nu muruhan. Apa hadiah ti Allah mata akan ka dieu sing ridho. Ulah hayang karena abdi ditingali tapi yakin akan jebece mun hayang dibere hadiah ku Allah urang ka dieu rek ngaji supados dosa urang dihampura ku Allah.